Hai Neng, ari ayeuna sabaraha tarif? Tarif naon, Bu? Hah, tarif Neng? Nah, ada abi mah teu narip. Apaan bujurut maneh ngabonon? Oh, masalah eta. Gampang atuh hoyong terang tarif abi mah. Gampang kumaha? Taroskeun we eta kanu gigireun Ibu. Naon sia sok meuli? Sok meuli? Ngomong. Tahu mancik itu geuningan. Tarif mah kumaha di sabaraha? Sok meuli. Ari ka aing teramai duit sia mah. Bisa beusana lo we sia. Bu, ke mana? Eta rek keun si Siti sakedeung. Aduh, cilaka ble. Cilaka naon, men? Tangcut anjing dan di situ tinggalin. Mana mata kontrol, men euy. Anjing. Bu nangis balik deui. Geus da teu lila nanyakeun hungkul. Teu ngomong naon si Siti. Henteu ngan eta we ngomong cangcut tinggalin di ditu. Nah, ibu teu ngamak geuning. Nah, make jeung kudu ngambek yang geus biasa lalaki mah. Ari eta kopi geus beak. Geus tuh udah kuduaan da weh deui tuh ya geus deui. Aduh, sia mah ngalibatkeun batur. Eta teh kopi teh geus diracun, jang maneh hungkul. Teuing ah. Tanggung jawab urang mah. Aduh. Nu balik we. Anjay. Mah, geus ngomean langit anu bocor teh. Geus. Digawean ku saha mah? Eta ku salaki tetangga. Aduh. Pemajikan aing digawean ku tetangga we. Kumaha rapih mah? Rapi atuh tetangga eta mengagaweanana ge. Aduh. Digawean secara diam-diam. Salah kita tetangga teh nya we. Nah, ari si bapakmu ngan ngagawean mah. Oh, hare-hare wae. Hari-hari naon hari aing. Kadang-kadang minta ge tara dibere. Ieu mah kudu dihujat ku aing sia. Naon? Diam-diam mana digawean ku tetangga? Digawean naon ari maneh? Aing ngadengekeun tadi ge di ditu tuh. Jelaskeun deui. Mama lieur ah. Jelaskeun. Geus buku jelas ku aing kadenge mah. Bah, ulah salah sangka kasih emak. Nyai. Kagak ngambelan salah. Yo, dengekeun Mbak. Aing mah ngagawean teh lain ngagaweanana ngagaweanna langit. Karocor dan ditang wae teh dengan bumung. Hare-hare wae. Sugan teh emak ada gawean tetangga. Anjay. Yakin dah. Bu, ayo tuh rek konten kalau kang ulang di dia lilai burit. Hoream keur teu semangat. Terus semangat kunaon ibu ngadak-ngadak semangat atuh. Nu like eueuh, nu komen eueuh, jadi hoream. Keun bae rek eueuh nu ngomen rek eueuh nu nge-like oge, Bu. Konten we terus. Jadi batur apaleun ibu kreatif. Kreatif kumaha ari aya? Hah kere tapi aktif. Boga salah kita lain nyumangetan kalau kang hina. Lain ngahina. Ieu mah motivasi mah ibu lebih gigih dalam berusaha atuh. Ari gigih teh naon? Gigih teh sambutan rasa. Anjay. Mak, apal tuh lagu iya? Lagu mana? Iya, lagu 737B, Mak. Sok, cik laguna kumaha? Sirah boleh nang nyabotak, buleneng, belenong, bencenur, boncenang, bedegul. Dan yang segoblok. Naon, Kang? Keur nyanyi, ieu mah keur diajar. Sengeran aing. Teu nyanyi ieu mah. Nyanyi jangan bedegul boncenang naon ge. Keren. Anjay. 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 Anjay.
Pak, Naon? urang mah kapok dibawa ka mall teh. Apa kunaon? Loba jurigan, Baju kumaha maksudna? barang sup jol cep teh tiis. AC sama AC. Juri, AC. juri. Oh, sia jurigna goblok. Heh, kalau kaku kulunuan gitu, orang tegawe, didinya tegawe, erek kumaha era ayeuna. Banyak ku di kumaha deui atuh da geus kudu nganggur urang. Sugaan didinya boga solusi atuh. Nya kieu carana mah urang kudu banting setir, Bu. Erek banting setir kumaha mobil lagi tegablok. Ieu tah aing lihat lagi kan balak teh. Nges. Goblok sopan. Era. Aya. Sopanan pisan. Gak sopan. Mau dikerudung. Yang teh overses. Anjir. Saya. Yo merenya oi mah dijual teh aduh ni cakadut kieu oi. Tong tanyakeun cik. Teh, Kah? iya mah dijual teh. Mohon iya. Geuning teh mah ngawadul. Ngawadul naon ari abi. Ongko cek teteh cenah. Tinggal sarupa deui. Gini masih kene pabalata kieu. Mohon ieu mah tinggal sarupa deui. Sarupa deui ti mana teh? Itu gecan bareres tinggal icen masih pabalatak. Heeh, sagala oge ku sarupa deui mah pasti beres. Oh naon sarupa deui naon? Duit. Sarua teh ayo ke duit sama sarupa deui teh. Punten bade tumaros. Mangga bade tumaros mah teu gratis teh. Naon mayar Teu kedah mayar abi mah ieu panglorekeun ceuli terus teh ceuli teh tadi ngaganjal karsa teh. Goblok jelema teh, daing mah moal nyasar indit sorangan oge. Kala teh. Aya teh mereka mana atuh? Dek naon maneh yang nyaho? Ya atuh harus tahu ada orang lewat sini teh. Boleh, tapi teu gratis hayang nyaho mah. Kudu mayar. Teu kedah mayar. Ieu we pieu pangrobek yang waduh. Goblok. Oh, pendendam. Ari eta suara manuk naon nya? Wik 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 wik. Oh. Eta teh suara manuk sirit uncuing, Bu. Oh, kitunya suarana. Ari nu kitu aya jalubikangna teu? Nya aya atuh da mun eueuh jalubikang mah bisa berkembang biak atuh moal bisa ngalobaan Ibu. Berarti disebut sirit uncung teh berarti manuk jalunanya. Ya nya meureunnan. Ai bikangna disebut naon gitu? Nya teuing eta nu apal. Oh, nya lamun jaluna disebut sirit uncuing mah bikangna meureun heuncet uncuing, Bu. Parunten garoblog. Lurus tunyung gelis-gelis. Eta paham meunih teh diumar kitu. Isin atuh teu kerudung. Tah eta jelema teu bermoralnya gelis-gelis. Parunten goblok. Ye. Oh, Erni, ka dieu. Naon mak? Ari maneh teh bosen jeung salaki? Nah, make jeung nanyakeun bosan sagala ari mak teu penting pisan. Heuh pedah we, atuh salaki maneh mah da teu imbang jeung maneh mah da geus kolot atuh salaki maneh mah. Biasa salaki urang mah happy-happy wae. Eta urang rek malik nanya ka emak. Nanya naon ai maneh? Asa tara nempo salaki emak di imah. Nya meureun sibuk salaki urang mah. Nyapanya? Oh, sibuk. Heueuh bae atuh syukur ari sibuk mah. Nah, maneh make jeung nanyakeun tentang salaki urang sagala. Henteu mak, pedah we. Ketang henteu bisi pasea. Nah, asa si Erni dulak-dilak ka maneh. Ari maneh sok ka mana sia? Ya dinas atuh mah maneh. Maknya sia dinas tengah gubuk duit. Kalau nyaho. Anjir. Lagi gantungnya tak kacau sia. Alhamdulillah geus nepi Makkah euy. Leumpang mapai leuweung, Bos. Jalan tukang, bijil-bijil di Makkah. Tuh. Naon oge jalan tukang mah babari gancang ya men. Naon?
Tuh Mekah.